Ya, biasa disarankan punya. Mangga kasadaya wargi pamugi bahan katampi aya dago pakar. Atuh pidato mana cepot, mana suku aing wae. Antepkeun sina cara ngomong. Abi teh hiburan teh ngangkap dalang. Tresna mekar iya tidak gopakar tuker pahala nyane jan bakal sauyunan obat nyangakeun ka ibu hajat tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung naoseun babah hajat ricit namanu adinya gulana jeung seor angin melip asih ngahariring sanajan keur oyak nadahan obat ngusikeun rema panangan nyangakeun pailis nyangakeun lempang mapai kaendahan dago pakal keur nganten kapangantenan obat dago pakar langgeng nyanten na impenan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngarang kuring wajah harita arek balaka sugan angin wasana pikeun sora pangbejakeun kaguhan anu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat kumbara maka Kang Eye nuhun pailis punten puntenna Kang lah Kang tresna mekar iya tidak gopakar tuker pahe jang bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kaung aya tuh gantian capek ricit namanu angin lempang mapan kaendahan
garang jago pakar dengan kapangan tenang jago pakar langgrang yang kena ingetan cek beja cenah cek beja jago pakar ngarekan cek beja cenah cek beja jago pakar ganti ngaran cacakan keur peura teh moal amun keur ieu acak-acek sami peyu sabi oge sami gitu nya damang padalang alhamdulillah gitu da kamari teh bebeja abi keur ngaringkuk siksoakeun babdi teh dewe apa cenah nuju teh damang walas cenah ceuk itu walas mah gering we sakalian cenah gitu aduh hampir-hampiran karunya nya mohon beki leutik we beki pernah kadepek gitu nya keun bae lah Kang dan mangkat lajangkeun nya ieu pun mojo teh tos tuluheun cenah rasa turun payus ibu ius aturnya punten kasadayana gitu abdi nyumbang sareng Kang Cepot gitu dah terus daya itu mah etang-etang ngiring bingah we ka putra gitu nya mun ka tuang putra gitu Kang Nana masih emut salam Kang Dadang oge nya da seni kayak oge teu kapungkur mah lumayan abdi nu ngopakna siapa anu ye ngan mana nama bulit lamun panana nu ngendang teh kudu dibalikeun lamun bagian mana teh aturun Kang Dalang mohon sami mangga kasadada assalamualaikum nya Pak waalaikumsalam tayna kari dewekeun euy atos dan kieu maksud tetenya hatur nuhun ka Bapak Ibu segitunya Bapak Hajat Ibu Hajatnya atuh tangtos dina wengi ieu akang gemrang-gemrung dina wengi ieu teh nyaeta kenging pangangken ti anjeunna nya rahing anjeunna kagungan putra anu parantos nitik kana wanci ninggang kana mangsana nu utama nyata jatuh keramiknya ngengengkeun putrina Bapak Guru Edi di Patala tak urang dongakeun jang muga-muga panganten anu parantos salamat nya sing runtut raut sauyunan mun cai jadi leuwih mun darat jadi salebaknya gitu kalayan mudah-mudahan rumah tanggana sing apanjang apunjung nya panjang yuswana panjang jodohna punjungna luhur kuta gede dunyana kaanteur ku milik rezekina nya ujang nu samawa teh rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah atuh Bapak Hajat Ibu Hajat anu parantos kersa ngaleungkeun ka akang anu parantos ngaluarkeun waraga sakitu anu sa ageung-ageungna mudah-mudahan cing enggal kagentosan atuh kumang rupikeun rezekina ti mana we jalanna mah anu penting mah halal sareng hak anjeunna nya ujang anu ngaluarkeun paripaos 10 juta sing langkung kekengenganana nya ujangnya mohon paripaosna kitu oge atuh jang ti lain asa bapak wae da teh keur masyarakat ieu deui atuh ka Bapak Hajat mewah Ibu Hajat sakulawargi ka para kaum dang musadayana ka para simpatisan akang di Karangsari nyujang atuh nganuhunkeun anu parantos kersa ngaleungkeun kana Seninde atanapi akang anu dina leresan ieu manggejerakeun hapunten nya akang telin agul ku payung butut mintonkeun katiasa tipisan-pisan yang mabubuhan atuh akang teh parantos ngajantenkeun hiji kawajiban ngamumule ngiring ngamumule seni Sunda wayang golek gitunya da aya saya mah pimanaeun nyangakeun sabrang salayan lebat kacabe mah sampeu
bade nyangakeun tambih lumayan lebat ka saya mah hanteu nya euy. Heeh. Oga atuh hilap ka para anu hartos nama ka bapak kepala desa Citundun Sajungjang Karawatna anu parantos maparinan waktos ka akang kang emang dijerakeun di ieu dusun Karangsari. Hatur nuhun pisan kana widina oge pangrojongna ka para kaum dangu sadaya, para panonton anu tebih anu caketna sareng sabudeurannana. Hatur nuhun itunya Jang ngeres ka Muspika Tripika Kecamatan Ciwaru sami eta oge anu parantos maparinan waktos. Hatur nuhun pisan oge ka para panitia anu sakitu ti hot hati enjing dugikeun ka enjing deui nampi urang sararea nya ujang nampi urang muga-muga we urang doakeun ku sararea sing sarehat sing paranjang yuswa sing seueur mirip rezekina nya jang urang doakeun masyarakat dusun Karangsari desa Citundun sadayana atuh anu tanina cing mukti anu dagangna sing sami aja lembar kaum buruhna sami mamur atuh anu pagawena oge sing simpehat teh nya ujang muga-muga we urang kenging pitulung pirong turahmat nati Gusti anu Maha Suci. Tadi anu penting nama urang teh hirup nya. Oge atuh ka sadaya adi antawisna ujang hilap deui akang teh emut di dusun Karangsari teh aya pun Bapak Dalang Karsan upami teh hilap hapunten disebat namina guru akangnya ujang guru simkuring. Mudah-mudahan anjeunna sing dipaparinan ginanyar kawilujengan panjang yuswana nya atuh ti akang anu nuju ngalajengkeun tapak lacak gawe kapungkur dina bidang padalangan. Mudah-mudahan oge didukung ku ilalaing sadaya mudah-mudahan nya ujang seni Sunda wayang golek khususna di Kabupaten Kuningan cing nanjeur deui nya jang. Ta eta euy. Ha? Oge hapunten khususna ti pribadi ende ti akang gitunya oge atuh umumna ti para nayaga sadayana ti Jenggala Manik ti rombongan we hapunten we teu tiasa ngadeheus nyumpingan ka bumina pangresa Bapadala kasepuhannya nyunkeun di hapunten nya kitu teh ai hoyong bahoyong da seueur wargi di dieu teh ujang da pabaliut jeung hujan heukeun bae hujan rahmat nya hujan rezeki. Mudah-mudahan we sadayana urang warulujeng nya jang. Jang lain asa karagok da ngomong ai biasa-biasa Bapak. Teu naon nya di dieu teh loba dulur-dulur akang simpatisan akang atuh PWG aya nya Ciayu Majak Kuning anu kalersan aya di wilayah Kecamatan Ciwaru nya leres Kang Toni aya atuh nuhun kitu di parantos di Luuhan parantos di Dedel nya. Jang haturan ka pangarsa Bapak Lurah Marga Cina menawi aya keneh jang haturan wilujeng tepang deui saurna teh awis-awis parantos lami nampe tepang deui sareng akang tepang deui bae tepang sono deui atuh ka pangarsa Bapak Mantri Iing menawi aya keneh terus Bapak Mantri Sepuh Pak Ero gitunya lajeng Pak Iim aya Pak Iim Pak Guru Iim lajeng atuh saha nembe teh Pak Amir gitunya da CSS wungkul Pak Nur araya Pak Iis kumbe sadayana loba dulur euy resep di dieu teh euy. Aduh da geus kumaha atuh da warga kitu dah wilujeng we hapunten bae nanging sok sanaos kitu oge nya
Hah? Sadayana saha? Pak Andri. Aya Pak Edi gitunya, Pak mohon Pak Besan aya gitu. Nuhun ka sadayana we wilujeng lah, mudah-mudahan sing urang sadayana sing aya dina kawilujengannya. Urang insyaallah kapayun urang papendak deui. Panggil nama di mana wae gitu. Nu penting mah urang nasehat gitunya. Aduh, ieu dewek soraki atuh kuning euy. Katiisan beuki peuting teh euy. Hapunten we Pak Yus, hapunten ye sora kuat ka kieu. Atuh ka alhamdulillah kasepuhannya wae ye aya ngiring ngarojong. Kuat ka dipeurepan da we ku Bapak Hajat. Sing demi Allah wae majarkeun teh awas wae mun teu kabawa mau dibayar cenah kitu. Geus gegebegan wae ngadenge wae pajarkeun teh masuk ka rumah sakit da teu bebeja sing demi Allah wae ka Bapak Hajat teu bebeja. Wae masuk ka rumah sakit antep bengan ukur si Randy nu apaleun teh. Aing ngering si Randy bebeja teh tong bebeja ka Payus lebih sing sawak teh gitu. Aduh hapunten gitunya. Kasadayana para kasepuhan gitu, aduh tadinya nu sami rawuh gitu. Nah, jang naon da geus peuting atuh ieu teh. Hah? Lain ai bapak ka mana ieu teh? Aya sia jang dewek oge di dieu keur tiris. Aduh aya anak Astra jingga abdi Pak sidawalamanan di pengker sok cing kade ujang karumpul heula sakedeung sabab yakin Bapak dina waktu ayeuna manggih beja anu kurang hade ngeunaan agan gatot gaca dina waktu ayeuna ujang atuh alayeun. Si Dawala ka mana tuh? Dawala iya di dia saha keh heula keur korobet ya tiris hawa doh. Sejanya bangalalana ngitung lembur ngajajah milangan kori henteu puguh nu dijugjug lain aya dewek satiap ngalagu ye titah balik wae. Ros cing bentes atau ngomong tenang bentes kena hitut jeung